Aing catur lawan dia teh anjing kamararana jelema pira ku kudu ngajakan motor mah anjing catur teh bisa sia teh catur oplok jelema anjing kumaha ieu teh atuh aing kemana sih aku ya? Rokok kadinya. Kadiang catur bisa catur heula jeung aing. Bisa caturnya. Bisa aing masih kumaha otakna sakumaha sia bisa catur. Aing barang gawe kana. Sok-sok lawanan heula koplok ari nya mah bener sia bisa catur. Betul sia catur. Nya bisa anjing. Koplok teh ha. Aing mah sok Catur sok caleukeun aing catur. Aing mah moal aya aturan teu bisa. Nanaon ya ge mah bagus samaruk catur aing aing. Teu bisa catur kitu. Sia teh. Aing barang gawe diganggu goblok. Kokodan ku sia koplok. Tarama rok geus bubu aing kagawe salah teh. catur mah aing mah tiba heula ge aing tukangna goblok. Tah pasangkeun tusya teh betus masangkeun acan Kumaha koplok atuh da kieu aing mah catur mah di mana-mana ge. Tur aing ti jelengak di udah koplok Sing cerek atuh. Sing deleh deureun pati teh. Sok. Kela. Maknya astaga itu masang catur ai anakna mana nu aing kucluk. Sok, saya meuli rokok ka mana atuh aing mental saan? Kayaknya kasih boang. Oh, si boang. Ya kela. Aku ngajak catur Ngajak betis masang-masang gila, tuh ya, anak aing. iki di kucluk dah. Sok di mana? Kayaknya ho. Aya masang anak kan tuh. Bodoh. Si anjing teh. Kumaha teh si teh. Sok. Sok anak. Bismillahirrahmanirrahim. Sok. Ini ku Aing aing diajar catur heula atuh. Goblok aing blog. Yo, Sekat heula tah. Sia make kumaha ku aing. Maknya masang catur kitu ha. Oh. Kadiekeun ku aing mah sia. Goblok salah. Ku aing Antun catur akan. Nah bisa ngadahar ngalewatan kitu sia mah. Nah kan aing goblok salah sok atuh tah lah sia mah goblok sekakeun heula ka dieu ku aing. Berarti sia teh bener-bener bodoh koplok. Goblok sok ku aing. Sekakeun deui ka dieu ku aing mah. Salah mana itu dihakan ku aing. Keheula nah make dihakan sia teh. Koplok heula cicing heula tah. Sok. Kapan setar juring eta teh? Sekak ku aing sia moal ka dipinahkeun ku aing. Ieu ku aing moal bae dihakan. Da teu ngomong ieu teh ku aing. Pan sekak sia teh ka mana sok ayeuna goblok. Sia teh ka mana modar? Ai sia teh halangan kumaha goblok. Geuning sia teh bodoh anjing cek aing da moal mah nya otak sia mah moal ngalawan aing mah. Maknya kapan tadi heula kapan ku aing kitu sia teh. Nah maksud sia kan cek sia teh seter kan bae aing cekeng kitu. Kapan tadi teh ku aing teh teh nyekat teh mana jalan eueuh. Heeh paca aing tadi sekak ka dieu dihakan beureung ku aing bodoh. Kan ku aing teh sekak kitu sia teh ulah ka ngadahar ieu. Nah sia ngadahar ieu. Kapan ku aing sok hakan. Kapan tadi bodoh? Cicing sia mah geus aing ge di dinya. Nah sia mah ieu dihakan ku aing. Sok sia rek kumaha ayeuna. Mundur deui Mundur tadi bisa mundur geus di dinya sia mah. Dihalang ku eta ku aing. Nah dihakan deui hok. Kumaha? Sok tah ku aing mah. Ayeuna mah kieu meureun kuduna teh. Ku aing dihakan kitu rajana terus. Bisa aing pinah ka dieu. Dihakan deui ku aing mah. Sok kumaha sia bea ku aing. Ku aing ge dihakan. Sia teh. Salah meakeun nu aing kieu. Sia mah goblok. Koplok. Salah jurig mah salah kumaha. Kapan aya anak ieu kahalangan ngacok ti paru. Sok atuh kitu heula. Belat teh ka cida otak teh tipak. Kantun we anjing ah.
sia ku aing ku aing ku aing jadi lebok aing ge mung eleh aing pelebah dinya nama sia teh naon eta mana jang jilumpat kainya bodoh teuing ge heula sok atuh sia nah manya dihakan dalin kuda kos nu aing eta mah dihakan ku aing eta naonna nu dihakan sekak na mana sekak ku aing sok ngacrek we geuning kieu anjing aing Hakan dihakan ka mana cicing lain jalurna munur ta anak lila-lila teuing koplok sia ku aing deuleu sia tah geus modar nu sia juri geus sia modar kumaha ada dihakan tuh sia sia nu bodoh aing mah teu bodoh dihakan ku aing anakna tuh manusia bea ku aing ayeuna mah Turki deuleu anjing sia kira-kira bahaya mah koplok ku aing sia hadis ke koplok aing nah sia mah elehnya kieu catur di eta geus koplok naon sia aya catur acak-acakan pada nu acak ieu mah bodoh sia mah aing ngahina koplok sia nah sia mah aing aing meuli rokok hanya kalaing ngajakan sia aing mah acak-acakan anjing catur